Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa, patepang deui sareng abdi Maica Nurpala dina Warta Sunda. Dina kesempatan ieu, abdi bade mawakeun warta ngeunaan main bal di Indonesia. Nyaeta Persib Bandung sareng Persija Jakarta. Aya bentrokan antara supporter Persib Bandung sareng Persija Jakarta di wewengkon Bogor. Kajadian ieu lumangsung dina minggu wengi sanggeus rombongan supporter Persija uih ti acara nobar. Numutkeun keterangan warga sareng aparat kepolisian, bentrokan kajadian di Jalan Raya Alternatif Sentul. Nalika dua kelompok supporter patepang di jalan, kaayaan sempet ricuh sareng nyebabkeun kemacetan lalu lintas di sabeuneureuh lokasi. Dina kajadian ieu aya sababaraha korban anu ngalaman tatu. Korban langsung dibawa ke fasilitas kesehatan pangdeukeutna pikeun menangkeun pangobatan. Pihak kepolisian ti Polsek Tanah Sereal langsung turun ke lokasi pikeun ngabubarkeun massa sareng ngalakukeun pengamanan supaya keadaan bisa dikendalikan. Polisi oge keur nalungtik penyebab pasti kejadian eta. Pihak kepolisian ngahimbau ka sadaya supporter supaya tiasa nahan diri, ngajaga kondisivitas sareng tegampang kabawa emosi, pikeun ngajaga katertiban sareng keamanan bersama. Simkuring ngaharepkeun teu aya deui kejadian sapertos kieu nu bisa ngaruwikeun seueur pihak. Abdi Maica Nurpala pamit undur diri. Hatur nuhun parantos nyaksian Warta Sunda. Wilujeng sonten sareng dugi katepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.